Kudang isuk urang rada menembarkan tina biasana. Maneh ngacaukeun rencana isuk urang. Maneh ngacaukeun rencana jelema sejen salain urang. Kabar darurat tentang wabah maneh di mana-mana. Kabeh jelema ringrang ku maneh. Corona maneh teu katingali. Ngan wabah maneh nyebar di sakabeh dunia. Ribuan nyawa ngalayang gara-gara maneh. Sakabeh dunia pada ngomongkeun maneh. Malah sakabeh dunia eukeur neangan nu bisa mayahan maneh. Corona kaluar maneh di dunia. Geus cukup maneh ngabunuh jelema. Geus cukup maneh ngarugikeun dunia. Naon deui nu arek diteangan ku maneh. Corona, urang geus ngadua ka Gusti Allah. Urang geus memohon jangan lindungan jelema ti maneh. Siap-siap maneh ingkah. Kusabab urang yakin dua urang ka Gusti Allah nu bakal bisa ngelehkeun maneh.